Dia patempatan anu mulia kanggo neraskeun kajian urang. Jamaah anu mulia teu aya jalmi nu teu apal ya Bu. Apa? Kana hiji doa ngucek bahasa urang nama eta doa teh doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Eta doa insyaallah sadaya jalmi tiasa ngagunakeunana. Tiasa ngucapkeunana. Jeung paling banter di mana-mana orang repot, di mana-mana orang kabereg-bereg ku waktu, di mana orang rengsek salat ulah ninggalkeun doa ieu. Kekenging dikantun. Tadi dina doa disebatkeun Robbana atina fid dunya hasanah. Nu mana dina doa nu diaoskeun awalna tadi urang menta bagja ka Gusti Allah. Bagja di dunia, bagja di akhirat. Tuh kajaba. Nya, nu dipenta ku urang ka Gusti Allah teh iwati dua hal tadi. Nyaeta bagja di dunia sareng bagja di akhirat. Ayeuna. Naon anu bakal jadi bagja urang keur di dunia? Ya Bu. Naon anu bakal jadi udagan urang sangkan urang bagja di dunia jeung di akhirat. Punten di dunia we heula ayeuna mah geus da di akhirat mangke jaga. Nya. Urang tinggal di dunia. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh min sa'adati ibni adama salah satun. Tina bagjana anak Adam teh eta mung aya tilu ngan tilu hal cek sabagian hadis aya tilu hal cek sabagian hadis deui aya 4. Geus urang cokot anu tilu wae nya. Kitu deui. Kasusah jalma, kasusah anak Adam teh ngan aya tilu hal. Orang tingali heula titenan eta hadis bagjana jalma tilu hal naon wae. Dawuh Kanjeng Nabi bagjana jalma di alam dunya teh ku tilu hal. Hiji almar'atu sholihatu. Ya Pak, ya Bapak nu diudagna. Geus dari ibu-ibu mah meureun sarua wae bagjana teh nya lalaki anu soleh nu kumaha ari lalaki anu soleh teh. Hah? Bu. Nu bager nu kumaha lalaki nu soleh cik ayeuna Pak. Nu kumaha ari awewe anu soleh. Awewe anu soleh teh anu ngajadikeun kabagjaan di dunia eta nu kahiji sesuai sareng dawuhna Kanjeng Nabi. Nya urang tingali nu kumaha sifat ti awewe anu soleh teh. Nya Armar'atu sholihatu ari awewe anu soleh eta khairu mata dunya. Ya. Pangsaena perhiasan dunia. Naon margina? Adunya kulluha mataun. Adunya ari dunya eta kulluha sadayana mataun. Perhiasan.
rarangken kahirupan anu ngajadikeun bagja tadi ngan aya nupang alus-alusna tina rarangken kahirupan tadi teh disebutkeun di dieu wa khairu mata'id dunya almar'atus sholihah sareng ari pangsae-saena rarangken kahirupan dunya teh eta awewe anu soleh. Ya, istri anu soleh. Walaisa mimata idunya syai'un afdulu min mar'ati soleh. Eueuh deui rarangken kahirupan anu matak pikabetaheun di alam dunya teh nya eueuh kajaba iwati awewe anu soleh sok coba ayeuna. Abdi we ka ti jewur ka blok salah samani betah. Lantaran ayah istri anu soleh. Amin. Tinggal lihat coba ka mana wae oge si bapak-bapak. Ya tebi-tebi ti mana ti bakung ti mana Pak. Ya. Tebi ti ligung ti ditu dongkap ka dieu betah di blok salasa. Lantaran aya naon? Aya istri anu soleh. Oh, coba. Tuh Papa Abung di blok Jumaat. Mang tahun-tahun di blok salasa. Lantaran aya istri anu soleh. Dalam bentuk soleh mah pasti kabur. Ya, pasti kabur. Nukumaha ya na ibu sing terang. Nukumaha ari anu disebatkeun istri anu solihah teh. Ya. Ari istri anu solihah teh eta alati tasuruhu idana doro. Matak pikaresepen dina nalika ditingali usaha. Ulah kubatur. Ya. Di mana eta istri pikabungaheun di mana-mana ditingali. Orang kitu teu Bu. Ditinggal ku salaki teh salaki teh matak betah. Pak, bapak berarti singkat jujur bapak-bapak. Pak, nalika bapak ningali istri bapak pikabetaheun henteu. Beda we ya, itu pikabetaheun henteu. Lamun orang ningali istri pikabetaheun berarti istri orang teh istri anu solehah. Ya, terus kumaha deui cirina teh? Wa tuti'uhu idza amara. Jeung nurut di mana-mana diajak. Pak, diajak kemana? Diajak kemana? Kira-kira, Bu. Biasanya bapak-bapak ngajak kemana? Begitu. Ya, tuh istri solehah teh di mana-mana diajak teh nurut. Nya. Kumaha Pak? Hoyong. Aya deui. Eta kitu. Betah henteu. Bagja henteu Pak lamun kitu. Ditinggal pikabetaheun. Ya. Diajak gugu cek bapak teh neng. Yuk. Oh ini. Nyakeun wae. Nih betul saya kamana heula teh. Terusna teh asumsina teh kitu wae. Kade eta tingali. Nya kudua hal wae oge geus katingali Bu. Ya, di mana orang salaki orang ningali ka orang teh betah. Ya,
Di mana orang teh diajak ku salaki teh nurut takut til kudua wae geus katingalieun orang teh nya awewe solihah. Cek salaki kudua hal wae oge nya cek orang teh alhamdulillah orang nu boga istri teh mani nurut pisan. Ingat hiji tah nya perkara anu matak bunga urang. Perkara anu ngajadikeun urang bunga di alam dunya. Terus nu kadua naon? Nu kadua Kanjeng Nabi nyebatkeun ari anu disebat anu ngajadikeun urang bagja di dunya teh eta al-maskanus solihu. Kata Nabi, al-maskanu wasi'u. Imah anu lega. Maknana kumaha imah anu lega teh ieu? Sanes ukuranana, Bu. Wah. Nya. Imah anu ngajantenkeun bungah kanu nyicinganana. Najan lega cek paribasana ruang tamu 4x4. Ya. Ruang kamar sorangan privasi jang 2an genep ka genep rek naonan. Rek nanaonannya boga kamar genep ka genep. Pan kitu pokna oge imah anu lega jadi kieu. Imah tadi ngadatangkeun ka bunga pikeun anu nyicinganana sok sanajan eta imah ukur genep ka genep. Naon lah kumaha? Oh lega ya tuh. Nya. Nya sok atuh ukur sempit sakumaha? 5x5. 4x4. Bagaimana tiku? 2x2 tungtu nama? Nya. Geus lah ka mana we. Intina nu mana imah tadi. Matak bunga ngadatangkeun ka bunga kanu nyicinganan teu jadi sumpek. Nya. Aya. Bunga datang ka imah tidak kieu maksudna. Urang teh teu weleh hayang wae cicing di imah rindu wae ka imah teh lantaran aya saha. Nah, tadi aya nu soleha tadi. Nya. Ngariung wae di imah teh. Gitu. Atarna mah kieu lah. Ulah imah nu legana. Taneuh anu lega. Lantaran naon? Eta mangrupikeun sumber kahirupan, sumber bebetah ka diri urang. Nya. Atanapi raja kaya anu loba anu bisa nimbulkeun katenangan jeung leungitna ka susah. Kitu deui. Di mana imah anu wasi'ah tadi, imah anu lega tadi anu bisa nimbulkeun katenangan jeung leungitna ka susah. Begitu uwih ti panyabaan atanapi. Uwih ti usaha. Tas damel ti mana. Begitu dongkap ka bumi teh leungit ka susah. Leungit ka capek. Begitu dongkap di sawah. Saur nenengna teh. Aa. Nya bade eueut naon. Susu tak kopi. Kasar nyebut susu kuduna naon. Ya. Kopi susu. Itu ditawan bunga henteu. Tah eta cirining bumi anu lega. Begitu orang dongkap ka bumi teh leungit ka susah. Nya. Timbul
katenangan bade dipiseuh heula tamoal ibak heula urang sok kitu teh kasara ya tegas ka mana wae cenah ieu emot bunga henteu urang kira-kira Bu bapak dulu itu kita bapaknya Pak bunga henteu urang henteu cenah henteu ada kitu tamu si ibu mah kitu atuh cek bapana teu bunga henteu kitu ibuna urang itu geus eta tatingali nya anu matak urang bunga di alam dunia teh hiji urang boga istri anu saleh nu kadua urang boga imah anu lega anu maksud lega di dieu teh kitu tiasa nimbulkeun katenangan tiasa nimbul ngaleungitkeun kasusah nu disebut lega tadi teh lain ukuranana. Aya ukuranna mah makarep tadi oge pan euy nyebutkeun. Sakitu dipangloh ulah cenah nya. Disebutkeun opat ka opat, disebutkeun dua ka dua sempit cenah tuh kumaha. Jadi geus kitu nu disebut bumi rorombok anu lega teh nyaeta bumi anu tiasa nimbulkeun katenangan jeung ngaleungitkeun kasusah kanu nyicinganana. Berarti eta bumi teh pinuh ku barokah panyapa bugi-bugi bumi urang sadaya rorompok urang saja pinuh ku barokah. Saingga urang betah nyicinganana, saingga urang bungah ngamindelanana. Nukatilu nya. Nukatilu anu bisa ngadongkapkeun kabagjaan di alam dunia teh teu aya kajabi iwati gaduh tatangga anu hade. Nya. Gaduh tatangga anu sae bingah moal Bu. Contoh kieu yo Bu nya. Bisi urang bumi teh di tengah-tengah. Katu hareupeun urang tatanggana hade. Tukangeun urang tatanggana hade. Gigireun urang nu belah kenca hade. Katuhun urang hade. Di juru kaler juru kidul hade. Juru kulon juru kaler hade sabaraha eta tatangga jumlahna. Dalapan gigireun kiri kanan hade hareupeun tukangeun hade juru kaler juru kidul hade juru kulon juru wetan hade jadi jumlahna eta tatangga anu hade teh geus kolingan unggal poe nganteuran ka urang kalawan deui awet endan urang ya udah usah aya nu kitu ya keur nyontokeun ieu mah tatangga anu hade pasti matak pika betaheun coba eta tatangga kiri kanan geus kolingan sapoe ewang nganteuran ka urang ya aya mun anu kitu aya teu ya kieu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwanti-wanti ku Allah Subhanahu wa taala nya diwanti-wanti maksudna kieu malaikat Jibril nya teu wele-wele ngawasiatan ka Kanjeng Nabi ku tatanggana ngeunaan tatangga sehingga Nabi berasumsi yen eta tangga anu bakal ngawaris ka Kanjeng Nabi. Ya. Itu ternyata tatangga tadi tak gitu biasa nimbulkeun ngadongkapkeun kabagjaan ka urang di mana-mana tatangga tadi bager. Di mana tatangga tadi soleh. Soalnya tiluha kuboga tilu hal we urang. Tadi matak pika betaheun di alam dunia tadi kan dicontohkeun kumaha. Ya.
Gitu. Tatangga anu bager. Disebatkan ya. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu anahu yuwarisuhu. Ya. Kanjeng Nabi teu wele-wele diwasiatan ku malaikat Jibril ngeuna ku tatanggana saengke Kanjeng Nabi nyangka yen manehanana teh bakal ngawaris ka Kanjeng Nabi. Lamun boga tatanggana bunga nya matak pikabetaheun emutkeun nya. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh parantos di awas tadi nya. Dawuh Allah wa'budullaha sareng geura ibadah aranjeun sadaya ka Gusti Allah wala tusriku sareng ulah nyekutukeun aranjeun sadaya bihi ka Gusti Allah syai'an jeung hiji perkara naon bae. Dina ibadah ka Gusti Allah urang ulah ngabarengkeun jeung nu sejen. Wabil walidaini ihsanan sareng kudu midamel kasaean aranjeun kabeh kanu jadi indung bapa wabidil kurba jeung ka kerabat wal yatama jeung ka anak yatim wal masakini jeung ka fakir miskin. Nah dia wajaridil kurba wal jaril junubi jeung urang kudu nyieun kasaean kasaha ka tatangga anu deukeut. Ya, di mana-mana orang nyieun kasaean ka tatangga anu deukeut berarti urang ngabungahkeun tatangga. Wasiat ti Gusti Allah. Naon sabab urang kudu ngabungahkeun tatangga? Lantaran anu bakal dipentaan tulung mimiti pasti tatangga, benar teu? Nya Bu. Urang gaduh saderek pang tebihna geus asa pernah dicarioskeun ku urang teh nyabunya. Gaduh saderek anu pang tebihna cik kira-kira saderek urang tadi apal urang geus ngagoreng asin. Yang geus kumaha. Apal geus masak. Tapi tatangga anu deukeut apal urang geus masak atawa acan, percayan teu Bu? Najan ayeuna karicep ku magicom, magic chair, tetep kanyahoan ku tatangga lamun urang can masak. Gogoreng can kapireng serengna nya. Naon istilahna teh nyayur can kaambe bau tina naon biasana? Tina bawangna ieu tatangga teh becan ka ambe masak. Biasana sok tongtreng mun masak teh nya. Amun gogoreng naon kokodek diadu-adukeun jeung nyanya kokodek diadukeun jeung kawalina. Naon sababna? Heuh da keur ngoseng. Ngoseng gewor. Ya, puprek. Ku tetangga teh kapireng. Ngapa kumaha? Nya, di mana teu kapireng eta tatangga apa buru-buru urang teh nganteuran. Mere kabungah. Nah, itu amanat ti Gusti Allah wajaridil kurba ka tatangga anu deukeut. Hah? Tuh aya. Da anu kitu. Geus hare-hare nya. Ku sabab naon? Ilmu nya kanyahoan sarua wae. Nya cek tatangga teh, ye cek tatangga teh
biasana emak eta sok gogorowokan nawaran atuh bet diantep bae ngoloyong wae teu dipegat. Oh berarti teu gaduh cicisna, buru berean urang ayo. Sarua wae rek kumaha wae oge. Nya. Oh kitu. Wajaril junubi jeung tatangga anu jauh. Nya anger urang kudu nyieun kasayan jeung tatangga anu jauh geus aing jeung dulur mah kitu nya. Da disebutkeun tatangga teh eta tatangga dulur, eta tatangga batur. Ai dulur urang mah heung jarauh dah. Nya. Bisi ngajarauhan biasana pan gitu. Ya, anu sakandung mah jarang nu sapipir. Leres teu? Cobaina. Abdi wae gaduh saderek naon pameget teh 4 tebih sadaya teu aya nu sapipir sareng abdi nya naon margi abdi di blok salah saderek mah aya nu di mana tebih tapi tatanggi nya panggilinggi isi wasohibi bil jambi wabni sabil jeung urang kudu nyieun kasayan kasaha kasahabat anu panggiling gisik jeung urang ya eta wabni sabili sareng ka ibnu sabil teh nu kumaha kade ulah salah arti Bu abdi ngaos di dieu ulah diartikeun ibnu sabil. Ai ibnu sabil teh orang yang terusir dari tempat tinggalna. Eta ibnu sabil. Muncak bahasa orang mah pengungsi. Eta ibnu sabil. Ya. Misal ya abdi diusir ti dieu ka mana? Eta mapas keparan-paran eta ibnu sabil neangan tempat jangan ngareng-ngareng. Ya, eta ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum jeung anjeun kudu nyieun kahadean ka jalma nu dicekelan ku anjeun naonna nya kahirupanana lamun di zaman ayeuna mah ai baheula mah budak belian ari ayeuna mah nyameureun asisten rumah tangga loh, ai nama bahasa ge alusnya keren. Ai baheula mah pembantu cenah. Ai nama disebutna teh asisten rumah tangga ART. Urang kudu nyieun kahadean, kahade. Bisi urang gaduh jalma anu babantu di urang nya. Sing bisa meuli hatena. Ambe matak bunga ka urang bunga ka eta jalma itu yo mabung kena aduh ulah ngarasa ku urang teh diburuhan sehingga ku urang sahao kadua aya bisi ieu mah kade nya urang teh da putuh tanagana jadi singha ade ame manehna bunga ka urang oge matak bunga ari kira-kira urangna hade mah innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura di mana urang teu nyieun kahadean kanu kabeh tadi disebutkeun urang dianggap ku Gusti Allah jalma anu sombong nya di mana urang jalma anu sombong maka Allah Subhanahu wa taala henteu mikaresep. Dauna innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Saestuna ari Gusti Allah eta henteu mikaresep ka jalma anu gumede. Di mana eta jalma gumede berarti eta jalma henteu bisa ngadatangkeun kabunga ka jalma sejen di dunia. Nya rek urang mere kabunga ka batur. Nya insya Allah ta. Di mana aya 3 hal anu matak ngabungahkeun urang di dunia itu deui aya 3 hal anu matak nyusahkeun urang di alam dunia. Naon wae 3 hal tadi
nya sabalikna ti tadi nya sabalikna tinu tadi urang gaduh caroge henteu soleh, urang gaduh istri henteu soleha eta henteu pika bunga datang ka imah teh rungsing wa antara naon tah kitu nya urang gaduh imah gaduh rorompok begitu datang ngajadikeun sumpek ka imah teh marakruh wae henteu bunga. Oh duit ya. Urang gaduh tatanggi matak rombeng wae. Yang ngajak wae pase aya. Terlalu. Ya itu tah. Eta tilu hal anu matak bunga tah tadi disebutkeun. Jadi intina tina tilu hal tadi teh nya angger kembali ka diri urang. Nah, urang bisa nyieun kasayan berarti dinya tuh sumberna. Sumberna ka bunga tinu tilu hal tadi teh tina kasayan nu dijieun ku urang. Urang alus ngaropea bebeb nya insya Allah. Urang alus misalnya urang bisa nimbulkeun kabetah di bumi urang di rompok urangnya kumaha urang. Urang bisa sae bisa nimbulkeun kabetah jeung tatangga nya sumberna tina diri urang. Urang kurang hade jeung maranehanana maka bakal nimbulkeun kasus. Kumargi kitu